Cing atuh bla euy tong sok diomongeun wae maneh anjeun. Imah tatangga kabehnana diseunetan petasan tadi subuh ampun maneh mah. Ai maksud maneh naon sih bla? Tong piomongeun atuh bla please bla. Kan batur ge nyarahoeun maneh teh sok jeung urang, ke disangkana urang ge pipilueun. Aing mah. Ces ngahaja, Ces. Astagfirullahaladzim ngahaja cenah. Maksud maneh naon eta make jeung ngahaja sagala? Hari si Ces. Pan yo sakedeung di teh lebaran. Heh? Urang manfaatkeun ieu momen. Jadi ke pas hari raya Idul Fitri teh urang aya bahan pikeun hampuraan, Ces. Apunten samudaya kalepatan abi rumaos, osok nyeungeut petasan payuneun bumi. Kan salama ieu, Ces. Urang teu boga dosa, urang dijieun heula jadi boga bahan. Amih leuwih afdol hampuranana. Astagfirullah. Tapi kaki yo pemikiran si Casbla. Rempag ya bener. Lain nur hampuraeun jalurnya si Casbla mah nya. Da kumaha atuh? Malum we. Rempag. Orang sering gembira, pohonkan kasusah, meh kecil lebih hingga secaslah. Teu karasanya belanya puasa anjir. Kedeung deui Idul Fitri meureun euy. Boleh baju lebaran maneh? Ces urang mah tara kaba sakaba-kaba. Moal urang mah moal kaba ka ditu ka dieu keun be batur mariweuh ge. Jeung naon neangan baju lebaran, Ces? Arek ge, Ces. Urang mah baju nu biasa we, kieu tuh nu ngepas. Tuh disesuaikeun jeung awak, Ces. Keur awak bugang kieu make baju lebaran. Meureun gudumrangan gitu, Ces ya. Jiga pepecing sawah. Oh, ampun. Tah didinya bising ke arek mere anu meujeuhna kieu tah. Nya. Sing bisa maba pantes, Ces. Bari ge saha sia teh nu rek mere. Aing mah nanyakeun hungkul maneh. Boga teu baju lebaran geus boga can. Maksudna baju lebaran bla, lain baju nu lebaran lain. Baju lebaran, baju jang Idul Fitri, baju anyar jang halal bihalal. Anger sia mah. Oh, nya aya di ayeuna mah. Berarti lebaran ge baju miluannya. Lain jelema wungkul. Ces, baju ge milu lebaran. Yuh, Naon? baju ge milu lebaran ayeuna mah. Lain Ih. jelema wungkul, Ces. Ih, Teuing. Iya ngobrol jeung si ieu mah atuh deh. Orang sering gembira, pohonkan kasusah, meh kecil lebih hingga secaslah. Boya. Keraon sia maneh. Naon deh? Ya reuwas euy. Keraon? Ingin nugan mobil, Ces. Rek naon bukan mobil? Iya, tah ngangkut kai. Nu saya kai. Punya nu orang atuh. Punya nu batur mah geus CS. Boga kebon ge hanteu pan sia teh maneh teh Casbla. Melak hanteu. Unang mauk sia majiana ieu nya. Woi, boga abah munang mau. Wah, oris CS. Nya terus ieu nu saha tuh ieu ti mana maneh?
Urang Ces, pan urang mah ya sok rajin ya remen dahar di warung nasi Padang Ces. Naon hubunganna si teh maneh? Ih, oi si Ces. Kapan setiap dari warung nasi Padang mah sok nyahil, sok ayat ning tusuk gigi. Heh? Ah, urang selama 1 tahun dikumpulkan Ces. Pan lumayan hasilnya yo. Oh, bagja Ces, bentak kudu rajin, kapal kumpul. Ieu ieu tusuk gigi ya. Huntu sia sagede kumaha cas bla. Ah, ieu sia mau ngobrol jeung maneh. Mantau aing Orang senang gembira, pohonkan kasusah, teh kecil lebih hiasi jasmani. Tumben lah pemajikan maneh kan kring teleponan. Biasana ulin lila nih sok mes ditelepon nih. Waneta ini mah Ces. Awet aya baturna euy. Omongin pan urang jeung awet tas ngadopsi ucing. Oh, aya cocokan berenang nya di imahnya. Oh, kayak gitu teh mah. Ucing anakna? Mus gede Ces. Naon atuh kurang lucu anjir ucing segede mah. Ih. Dari si CS. Pan ari geus gede mah Ces. Hideng. Bisa mantuan gegero, mantuan nyusuh. Tapi pepet teuing urang hayang meuli udud, tinggal nitah. Ari nu anakna mah bangga didikeun. Kudu diparaban. Ieu mus gede. Hideng Ces. Heeh. Ge lamun peuting meureunnya tumpakan kumaneh numpakan ucing kade ngoet si teh. Parupa aja. Rempag, saya selama nggak saya rempag mah kerempagan yang hakiki lur, kieu tah. Kucing jangan tetap gegerok. Orang senang gembira, pohonkan kasusah, teh kecil lebih hiasi jasmani. Terus alus ya, posisi di dia alus, kena. Sip, mantap. Tas belah benang. Benang. Tau kata. Tapi ganeng, eta, Tong ngeret tapi ya. Ganeng tapi, tina lah. Ini. Hah, gampang Ces. Tenang, nu kieu mah serahkeun ka Cas Bla. Lebah mana? Cuang disusul, cuang di launan, volumena. Kieu mah Ces. Cik, jagoan sakedeung tong kemana-mana nya. Nyada radio anjir. Launan sagala. Menya tong ngererek di launan lur. Ayo biasa anu kerek anjir khotib keur khutbah di dinya tak Lain dah si Cas Bla Ces. pasti si iya anjir moal birak deui moal cing atuh bla kita sakalian maneh mah daek ka masjid ngadon molor jumaahan ampun Gusti si rempag anjir ya
Ah, ente Ces. Kurang mah teu molar, sanajan nyaran ge. Fokus panon, fokus pikiran. Lamun bener teu molor. Dia eusina naon khotbah. Toh, Wih, kapan kieu Ces? Cok khotib oge keur khutbah. Allah salianti nyiptakeun tatangkalan jeung sasatuan. Allah oge nyiptakeun jin, setan, manusia Ces. tapi heueuh euy. Oh, Ari mana boga masalah naon jeung urang nyebut setan nya hareup ka urang. ke, ambotak. Kapan urang mah ngomongkeun khotib keur khutbah. Ho, Geus mending gelut jeung urang lah, sok. geus we atuh. Di dia mah jin we nya, ari mung setan mah. Jin. Tah lamun jin urang rada satuju jin mah. Yes lah. Kitu ari jeung CS mah. Jin jeung setan. Nah, ya. Studi anjir ah. Baturan lagi. Yo, Ces. Ari pae punggal isuk sok didit. Ari ka mana gitunya? Pan sakola, Blak. Pahit mah. Oh, sekolah, Ces. Oh. Ampun ya. Bodoh-bodoh teuing eta pae sakitu geus kolot. Hayo we ka sekolah. Itu bosen gitu nya. Ti leutik nu geus kolot segitu, geus boga anak. Hayo we sekolah. Hah. Sakumaha bodona eta pae. Piara bodoh teh. Blak. Pan Pak Aep mah guru, Blak. Ngajar ka sakola ge lain rek sakola. Ngajar. Lain kajar dog juga urang kieu. Pinter Pak Aep mah. Maneh nu bodoh mah. Ya, bener teu. Aduh, ampun, teuing euy. Blak. Woi. Tas Blak. Sorry, Ces. Mun itu nanya teh maneh. Keren ya. Maneh rek ka mana maneh gaya kieu anjir ieu jaket naon ieu? Gupi, Ces. Arek kondangan urang. Edan, produk buki ieu. Sorry, Saingan atuh. sorry, Ces. Moal lila. Urang arek nyait popoyan, Ces. Medem, arek hujan. Sorry nya. Medem ti mana hordeng ai maneh. Pararoek ieu tuh, arek hujan. Tuh, Caang cas Blak. poek. Poek. Astagfirullahaladzim. Paingan atuh eta kacari bed. Laan heula laan kacari bed coba tingali. Raan. Astagfirullah. Geuning Ces euy, caang. Aduh. Nya. Rempag. Ieu mah. Ceuk saha sia teh menung. Oh, geus Caang kieu. urang terus arek nyaba di daguan barudak geus karumpul. Aji. Sorry nya, rusuh. Aji. Atuh rek ka mana? Pan ka itu meureun balik ka imah maneh. Pan ka itu jalan mah. Ampun. Poho, Ces. Tapi mau terus ah. Moal tulus kunaon? Baur leueur jalanna bisi hujan. Hujan kumapan geus pugu cerah. Kaca panon, iya kacari ben cas Blak, kacari ben matak tong dipake. Sia teh abuskeun kana tas ka dieu tah, abuskeun. Sia teh moal init-init beureun maneh. Ai maneh. Nya. Ampun teuing, bodoh-bodoh teuing jadi jelema Ces. Nya, sorry, mentak sing pintar, sing cerdas jadi jelema teh. Sorry rusuh. Nah, jadi nyebut bodoh ka aing. Cas Blak. Burung sugan sia tah.